Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring Muhammad Mundip dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha barudak? Damang? Mugi-mugi urang dina kaayaan sehat walafiat. Tah, samemeh urang luar leuwih jero ngeunaan materi carita pondok, hideuk kudu apal ngeunaan naon anu disebut carita pondok. Naon-naon wae unsur-unsur carita pondok sarta kumaha kamekaran carita pondok. Nah, carpon teh singketan tina carita pondok. Sakapeung sok aya nu nyebut tadok. Istilah carpon dina sastra Sunda sarua hartina jeung short story dina sastra Inggris atawa cerpen dina sastra Indonesia. Carpon teh karya sastra anu direka dina basa lancaran. Kalawan ukuranna pondok, ukuran pondok di dieu biasana dicirian ku jumlah kecapna, ukur 5.000 nepi ka 7.000 karakter. Mun diketik dina kertas A4 mah jumlahna 4 nepi ka 7 kaca. Memang aya dua rupa carpon, nyaeta carpon anu pondok, short story, aya oge carpon anu panjang, long story. Kulantaran pondok teh atuh dina carpon mah jalan carita atawa galurna oge ilaharna mung sajalur, tararea-area tur teu pajuriwat kawas novel. Kitu deui latar atawa settingna estu digambarkeun saeutik pisan, tara papanjangan pon kitu deui palakuna tara loba teuing. Eusina biasana teu leupas tina ajen atikan jeung moral atawa karakter, pikeun pieuteungeun atawa tuladen nu macana. Kulantaran kitu najan carpon teh sifatna fiksi tapi tetep jalan caritana kudu nyindekel kana kahirupan sapopoe anu harti ku akal henteu pamohalan saperti dongeng. Ku kituna bisa dicindekeun yen carpon teh mibanda sawatara ciri di antarana wae. Anu kahiji, wangun karangana pondok. Anu kadua, sifat caritana naratif jeung fiktif. Anu katilu, eusina kaharti ku akal atawa realistis. Sarta anu kaopat, biasana nyaritakeun hiji kajadian henteu kompleks saperti carita dina novel. Jeung anu kalima, jumlah tokohna kawatesan, henteu rea kawas dina novel. Jeung anu kagenep, eusi caritana nuwuhkeun sikap anu positif kanu maca. Sangkan urang leuwih tetela kumaha nu disebut unsur intrinsik carpon, baris ditataan di dieu. Nu kahiji aya tema. Tema nyaeta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur pamaca. Anu kadua aya palaku. Palaku nyaeta tokoh anu dicaritakeun. Dina carpon umumna palaku teh manusia biasa, beda jeung dina dongeng atawa carita pantun anu eusina biasana makhluk halus, jin atawa sasatoan anu bisa ngobrol. Lajengna aya latar. Latar atanapi setting nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, desa atawa di sakola. Ari latar waktu bisa dicirian ku jam, tanggal, tahun, beurang atawa peuting. Nah, nu salajengna aya galur atanapi plot nyaeta jalan carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya anu merele, maju, mundur, jeung aya oge nu mobok tengah atawa flashback. Pangarang minangka sarana pikeun midangkeun tokoh, tindakan, latar jeung peristiwa nu ngawangun carita dina carpon. Aya rupa-rupa puseur sawangan. Nu kahiji aya puseur sawangan jalma kahiji. Anu kadua aya puseur sawangan jalma katilu. Nah, nu terakhir aya amanat. Amanat nyaeta gagasan anu ngadadasaran kana carpon, pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang ka pamaca. Amanat biasana mah nuduhkeun ajaran moral atau etika, hade goreng anu bisa ditarima ku balarea pangpangna perkara, kalakuan, sikap, pikiran, ideologi, akhlak, kasusilaan jeung tata krama sarta paripolah manusia. Ayana carpon di Sunda mangrupa pangaruh ti Eropa, khususna basa urang dijajah Walanda. Baheula teu pati tetela ku sabab disarwakeun jeung dongeng tuluy asup ka Indonesia dina abad ka-18. Di Eropa disebutna short story dina buku Sundanis Doming susunan G.J. Gracius nu terbit tahun 1880 hiji, ngamuat dua carita karangan Raden Haji Muhammad Musa anu judulna Hibat jeung Santri Gagal. Awal abad 20, beuki rea nu nulis carpon, utamana sabada medal majalah Papais Nonoman jeung Parahyangan tahun 1830 terbit buku kumpulan carpon anu munggaran ku alpukana Balai Pustaka nyaeta Dogdog Pangrewong karangan G. Sastra Direja tahun 1800
60 1830 tug nepi ka kiwari carpon teh loba dimuat dina majalah jeung koran. Aya oge nu geus dibukukeun. Buku-buku kumpulan carpon diantarana wae Carita Biasa karya Rap, Papacangan karya Rusman Setia Sumarga, Neangan karya Caraka, Hujan Munggaran karya Ayat Rohaidi, Jajatan Ninggang Papasen karya Yus Rusyana, Diwadahkeun Siluman karya Ki Umbara, Haimun Peting karya Iskandar Wasin, Kanya Kolot karya Karnayudi Brata, Jiad Ajengan karya Usep Romli, Para Calon karya Usep Romli, Cipaweningan karya Usep Romli, Cerik Santri karya Usep Romli, Ki Merbot karya Ahmad Bakri, sareng Murang Maring karya Godi Suwarna, Layung karya Aam Amelia, Panggung Wayang karya Aam Amelia, Halis Pasir karya Uus Tiarsa, Oknum karya Hadi AKS. Aya deui buku kumpulan carpon para pangarang anu dikumpulkeun dina buku saperti Petingan dikumpulkeun ku Dudu Rahman,